Tajil sonton wargi sadayana. Balik deui sareng abdi Ayudya Aska dina program Warta Sonten. Anu bakal mepari nu parupa informasi panganyarna keur pikaresepeun ka wargi sadayana. Lebet ka bulan suci Ramadan, tradisi ngaburu takjil jadi salah sahiji kebiasaan anu teu bisa dipisahkeun ti kahirupan masyarakat. Ini di kolak, es buah, gorengan nepi ka rupa-rupa kadaharan khas sajena. Dadakan loba dijual di sisi jalan jeung pasar kaget. Suasana sore samemeh waktu buka puasa ketingali rame keluarga anu ngahajaneangan takjil keur ngabatalkeun puasa. Dengan kaukur nyumponan kabutuhan buka puasa, tapi oge jadi momen silaturahmi jeung ngagarakeun ekonomi padagang leutik. Pikeun ningali kumaha ramena suasana ngeburu takjil di lapangan, urang langsung wae ka reporter kami, mangga laporana. Wilujeng sonten pamirsa, ayeuna abdi aya di lokasi pasar takjil anu katingali ramena. Pisan ku warga anu keur ngaburu kadaharan pikeun buka puasa. Rupa-rupa takjil dijual seperti kolak, es buah, jeung gorengan. Numutkeun padagang, unggul sore sameme magrib, tepat ieu sok pinuh ku nu meuli. Kitu wae laporan ti abdi di lapangan, hatur nuhun. Punten ibu satu acana, bade tumaros. Nama ibu Sarang Windy. di anu pertamana naon takjil anu ibu jual di PSM biasana. Biasanya ya kurma, gorengan, yang dibakar mungkin sosis, bakso sama cumi. Terus saha anu biasana meser ka dieu ibu-ibu, bapak-bapak atau remaja gitu. Campur sih, saya namanya ibu-ibu. Oh, seunama ibu-ibu. Seunama. Iraha waktos anu paling rame pas meser takjil gitu. Anu paling rame nanti tabu 4:30, dugen ka tabu genep. Tapi nya alhamdulillah sih atau beres namina teh salat Maghrib. Ya alhamdulillah ada gitu. Alhamdulillah. Sampai jam 8 mah. Biasana ibu di mana bapak ibu ibu biasanya meser bahan kanggo ngadamel takjil Di pasar Kircon. pasar Kircon. Pasar Kircon. Kumaha ibu ngajaga rasa takjil gitu, senang ibu ngajaga jualan takjil. Ya, alhamdulillah senang. Soalnya kan ngabantu anu henteu masa jadi teh. Ya, Kunaon ibu milih jualan di PSM? ya di PSM ya pertama tidak terlalu banyak anu jualan ya, kalau di butik kan banyak yang jualan ya. Saya kalau banyak ya jualan otomatis mungkin Rame ya? juga rame. Ya saya mengambil yang dekat rumah aja gitu. Dekat rumah? Di belakang. Oh iya tuh. Udah ibu, makasih Ya, banyak. Siap, mangga. Izin bertanya, Iya boleh. naon takjil anu bapak jual di PSM ieu? Yang dijual es kelapa muda, aneka rasa. Saha anu biasana meser ka dieu? Ibu atau bapak atau Semua anak? kalangan, dari anak kecil sampai dewasa, sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga. Iraha waktos anu paling rame pas meser takjil ieu. Meser tadi sekitar jam 5 sampai maghrib. Di mana bapak atau sareng ibu biasa meser bahan kanggo ngadamel es kelapa ieu? Pasar Induk Caringin. Kumaha bapak ngajaga rasa takjil anu dijual ini? Kadar es lebih banyak kalau untuk takjil, soalnya kalau kelamaan kan es makin mencair, kalau kurang dingin kurang segar, makanya es agak diperbanyak kalau untuk musim takjil, musim puasa. Kunaon bapak milih PSM ku tempat jualan takjil ieu? Penduduknya padat, orang lalu lalangnya banyak, dan ya lumayan lah prospeknya bagus. Hatur nuhun bapak. Sami-sami. Sakitu wae informasi wartakjil di lokasi. Hatur nuhun, balik ke studio. Hatur nuhun kana laporana.
Di laporan tadi, katingali yen minat warga karena ngaburu tajil ka Cidaluhurna. Wargi sadayana, sanajan suasana rame tur pikaresepeun, urang kedah tetap paliti dina milik kadaharan anu sehat jeung bersih. Salawasna jaga katertiban sarta ulah poho ngajaga kasalamatan nalika balanja di pinggir jalan. Mugia bulan suci Ramadan tahun ieu mawa berkah, tentraman, jeung kabagjaan keur urang sadayana. Abdi Ayudya Aska pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksikeun Warta Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.